Banua teh artina teh Asia. Jadi benua ini benua Asia orang. Baheula keur zaman Yaman ngawasan disebut Al-Hindi. Namun sababna orang Belanda kadi lain Indonesia Belanda tapi Al-Hind Belanda. Sabab ada kata yang viral waktu itu, kita itu tanah Hindi. Lain India. India jeung Hindi beda. Tanah Hindi. Nah, gitu. Legalisasina Belanda, Hindi Belanda. Oke, Sriwijaya abad kabaraha kagenep cek aki mah sabab loyal apa tuh legalisasina oleh ku Tarus Bawa eta. Dapun tahyang teh minantuna Tarus Bawa. Ain mengatakan Sriwijaya abad keempat gitu. Ah cek aki mah abad kagenep. Iya, setelah Tarumanegara. Oke, bukalah abad kaopat di mana? Anu abad kaopat mah Tarumnagara. Banua teh artina teh Asia. Jadi benua ini benua Asia orang. Baheula keur zaman Yaman ngawasan disebut Al-Hindi. Namun sababna orang Belanda kadi lain Indonesia Belanda tapi Al-Hind Belanda. Sabab ada kata yang viral waktu itu, kita itu tanah Hindi. Lain India. India jeung Hindi beda. Tanah Hindi. Nah, gitu. Legalisasina Belanda, Hindi Belanda. Oke, Sriwijaya abad kabaraha kagenep cek aki mah sabab loyal apa tuh legalisasina oleh ku Tarus Bawa eta. Dapun tahyang teh minantuna Tarus Bawa. Ain mengatakan Sriwijaya abad keempat gitu. Ah cek aki mah abad kagenep. Iya, setelah Tarumanegara. Oke, bukalah abad kaopat di mana? Anu abad kaopat mah Tarumnagara.